angkotna ge da loba tuh. Kumaha geus ieu Bapak aing heuleu. Atawa milu rombongan sajen. Ada tara. Urang teangan. Piraku urang teu nyaah. Tapi da tara nih. Anu jadi bapak heuh. Da bari urang nyimpang heula euy. Ka mana? Kayaknya ka Jati Makmur. Da ka Jati Makmur we ka dieu. Nyata kacamatan eta teh kacamatan Pondok Gede ning Bekasi. Nah aya naon dinya? Ieu Israel. Kula warga besar Kasultanan Madura dina raraga Mieling atawa Milangkala ulang tahun Bapak Raden Ayon Suharis Restuningrat RA. Gitu hayu atuh urang ngadirgahayukeun rupa-rupa kesenian cenah di dinya teh. Yayasan Amalillah ongko anu ka-12 malah nyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia dina ngeunaan religiusna nyaeta nyambut sumpingna bulan Ramadan bulan suci eta teh Bapak Restuningrat teh heueuh atuh urang kainya we hayu ah. Yayasan Amalillah Pusat teh koordinasi wilayah Departemen Pengawas Kenangan Pusat Departemen Perwakilan Pusat Perwakilan Pusat Urusan Kenangan Cakraningrat di Kasultanan Madura selaku ketua pelaksana acara Kang Dodi Darsono jeung rerencanganana urang kayaknya sekalian minta ongkos. Oh, rek minta dolar lin. Lain dewek rek minta itu rek mere. Kuring mah rek minta jam tangan, apa geus teh? Habeun we, lain keur panayagan, engke panayagana panggung engke. Oh. Oh, hayu atuh moal macet gitu. Heuh kan bae urang saselek we. Bari neangan bapak, sok atuh kanya urang kaulan heula sagedeung. Ieu. Hah? Tugening ti Yayasan Amalillah Pusat ieu. Nya permintaan lagu dari bendahara umum ieu mah. BPP Yayasan heuh. Bapak Erperi, ieu mah Bapak Erperi Sunarto. Suranto. Mawar bodas cenah itu. Oh, mawar bodas akang. Oh. Anu kitu teh geuning. Bapak jalan satapak. Ngajugjug ka hiji lemur. Teu karasa capena. Sabab aya nu diteang. Hujan angin dordar gelap. Taya pisan keur ngiuhan. Sanajan awak rancucut. Teu paduli ka juncuy. Nu penting mah sanepi ka tempat anu dituju. Dek ngalongok anu ngora. Sugan anu kolot teu nyusul. Nah, ya teh. Hirup teh dulungan masing waspada sangkan manghitung lahir sehat batin larang si kamu ya
menang mudah cita-cita sebab menuju jalan murni gogodana gonta ganti gogodana kira-kira terarido mana tuh sia teh tong maksakeun teuing maneh jadi penyakit atuh make jeung terarido segala mawar modas mah dangdutkeun geus sok eta kitu bari jeung dewek teh dikenangan era aing ku bapa hajat nepi ka dijieun masalah teh sia teh naon masalahna urusan ieu ge can anggeus geus nyieun deui mun teu kau peureuh sing dah sia teh geus karolot atuh da rumasa ya geus kolot atuh sing boga ka era deui gede Bapak Ayon Suaris Restu Ningrat teh ieu teh lain waraga saeutik kikieuan teh oh nya atuh akang sanyawer sanyaon ka dewek prioritaskeun ku si lain gede teh kanyaahna ka urang-urang sadaya aja agung ka seniman teh ka seniman boh ka masyarakat burukan teh bakti sosial teh agung sok dalam mun dibagikeun mah duitna ieu teh paling oge 10.000 ewang moal api mah ieu nya iki manangga payang pan kabagi sadaya pangdanguna jeung paningalina biasa hiburan urang dieu bisa hiburan pan saeutik gedena ngeunah seuri sakedeung teh lumayan umur teh 5 menit namahna teh namahanana teh heeh nu mata gerepek seuri we sapoe teh ngeureun-eureun heeh lumayan 4 tahun namahan umur awet muda heeh banyak ketawa mah awet muda ongkoh kan ngalikeun Bapak Ayon Suharis Restu Ningrat awet muda teh menikah sep gitu pada hayu suana mah teh tos 18 tahun dapat terus mah 18 tahun mah budak heeh kana beuki cantik Bapak Haji Budi ka dieu tebih-tebih kana motor sumuhun Pajinang Raina Pajinang tuluy itu Bapak Tata Sugiri belaan cul nepi ka barang kiri mongko lengkeng mah udud mah leuteunana sanyawer geuleuh eta teh penyiar radio urang Bekasi teh kepala terminal ongko eta teh di Cikarang Can Pak Aris bos pabrik kurupuk Paris Anta Prima keluarga Jatiluhur Jati Asih Can Bapak Kusnandar Can Pak Aso eta Bapak Kusnandar mah dulu cikeneh ti Cina ti Beijing ayeuna dek ka Itali waduh marukana urang wano Cisurat teh eta teh heeh pek pikir ku sila lagi anu nonton heuh ieu teh dulur-dulur urang wungkul dulu anu ngadon arusaha di dieu akang urang Kuningan seueur ti Kuningan ti Garut ti mana-mana doakeun ku urang cing leuwih mararaju sing gerde milik amin di Sukabumi eta can di Sukabumi Pamarwan Hayang Atin heeh raya Lumatakin lebah dia sok prioritas genda urang mah pagawean dengan ukur kieu naon da insinyur lain urang mah doktoranas lain pemborong lain tua ti kieu we ngagulak-gilak si cepot
Bisa belang-belangan tapi lumayan belang-belangan bawa akang deh. Bisa keluar negeri Jerman, Belanda, Inggris, Prancis, Amerika. Keliling Eropa bisa. Tamat mah dina sagala rupa ilmu jadi duit. Oh gitu benar kan. Can dewek mah ieu teh can ditunjang ku pendidikan formal. Matak ke mati ke kahareup mah dalang teh insinyur, doktoraneus, sarjana. Sabab naon? Sabab ieu anu dising hareupan teh audien teh beda jeung baheula. Benten. Ulah nyalahkeun lamun wayang dalang teu payu. Lain wayang nu teu payu sabab apresiasi anu nongton anu naik anu ngaronyat nu ningkat bener dalang tinggalin wawasanana kurang teu bisa ngigelan zaman apan ai urang mah kasenian tradisi mah kudu adaptasi jeung apresiasi ngigelan zaman kumaha we carana dek tiba heula ge meureun ieu teh geus kolaborasi urang teh jeung sound system jeung listrik jeung lampu da baheula mah ngawayang teh zaman baheula mah ku obor ngajuru panggung ngabebeula sinen dalang balikna beuh teh liang irungna teh harideung we ngarepe keur mah geledeh yang irungna teh benar kan tah ayeuna mah geus kolaborasi jeung listrik sound system ieu lamun diudag sejarah ieu baheula anu mimiti nyeun listrik teh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison urang Amerika baheula mimitina nyieun lampu ayeuna mah sadunya merasakan kenikmatan hasil karya Thomas Alva Edison. Tuh agamana mah biologi Islam. Apa arti sebuah nama tanpa karya? Betul, tanpa karya tidak ada faedah. Matak eueuh gawe mah disebutna ge ceuk urang Sunda mah kedul. Ku uleun. Ceuk agama Islam cenah ujang teu meunang ngukut patung di imah. Lamun ngukut patung di imah malaikat rahmat moal daekeun datang. Eta teh marukana meureun patung meunang jelema ditunda di imah padahal patung teh hayang dielus-elus. Hayang dibersihan. Cicing pagaweanana teh tah lamun jelema udud beuki dahar beuki ai digawe mung hartina kedul ta eta patung teh nu kitu kudu dipek-prek teh. Ai pangabutuh gede. Ai pangabutuh gede. Ai digawe mung. Da moal daekeun datang rezeki teh kanu kitu mah. Benar. Dina datangna ge diirit meureun. Nya letik benar kan? Cek aing tadi apa arti sebuah nama tanpa karya? Tanpa karya. Tidak ada gunanya. Cek kiai mah cenah engke di kuburan teh. Bakal ditakon ku malaikat anu bakal ngajawab teh leungeun da sungut mah dikaput. Tah ti ayeuna keneh grepek leungeun teh cenah ngajawab, batur mah geus loba nu ngajawab. Ngajawaban leungeun kumaha? Jawaban leungeun teh tingali itu hotel, jalan aspal, jalan tol, nah eta teh meunang nu buntung. Benar. Meunang kokod teh. Jawaban batur mah geus ngajara rawab aya gunana. Jawaban leungeun nepi ka benar. Hade pisan jelema nu aya mangpaatna keur ka jelema deui. Nu aya gunana. Keur ka jelema deui bener. Sok. Nah rek dagang gumantung kana profesina sewang-sewang. Rek dagang, rek nyupir. Rek dagang, rek nyupir, rek ngabeca, rek naon nu penting mah ngahasilkeun. Sabab di dunya mah butuhna harta. Keur manyangkeun umur. Keur nyakolakeun budak. Keur ngadidik jeung sajabana terus digawe. Teu hasil ayeuna isuk tuluykeun. Teu hasil isuk pageto cenah eta teu hasil wae wajar biasa teh mah tapi lamun berusaha terus itu namanya luar biasa sampai berhasil luar biasa betul nya bener kan sampai berhasil nu macak nya lobah dieu kudu ngalagu hirup mah nah urang teu ngalagu gitu tapangna loba pemerintah oknum-oknum pejabat loba di demo teh naon Kang? Kulantaran teu ngalagu teh. Teu ngalegena.
tengah ngajalankeun roda pemerintahan seperti wayang golek ieu apan Gamang, Saron, Bonang, Kendang, Rebab beda-beda. Tapi di mana-mana geus ngalagu, geus ditabeuh jadi lagu. Ngeunah kadengena ngalageuna moal anu ngademo. Cing contohan mode ieu Gambang pantina kai teh Gambang. Kai jeung panjang terus kan tapi. Gara sok lagukeun Gambang. Tuh, hirup sasoranganan moal ngeunah. Dari tujang Barengan ku Saron 2 antara Saron ka hiji ka 2. Luy Gener, Bonang jeung Rinci, Jenglong, Rebab, Kendang, Sineng, dina jaman pawangunan jaman negeri kesatuan dewek niga lamun tayang kenangan sing napa persatuan alaman awut-awutan kokonakeun persatuan baru kokoh jeung kukuhan dalam terik tipu gitu mah mau dikenangan aing. Aing Berlin urang ketipu ku si Akang mah. Tak gitu politik teh euy. Lain lemes gitu. Da ngahaja mah aing tadi ngiga mau dikenangan pan aing kitu mah. Pan aing tulus ngigalna dikenangan. Lain kepancing Lin. Gitu. Tah, moal aya nu ngademo ceuk nu nongton geunah Bapak Hajat ngeunaheun. Ngalageuna. Coba lamun Saron gerepek nakolna ka mana karep bari jeung larasna pelog nu hiji Salendro. Hiji Mataram. Ituna kabeh teu puguh he nakolna teh geus sok. Tah dina ngajalankeun roda pemerintahan teh beda ti nu bieu teu puguh dengekeunana teu puguh tuturkeunana lieur kaingna ge loba janji teu puguh Harengheng teh bener harengheng pajejet ku dedelean teh bener teu cara memeh jadi ning karaya teh daek datang make jeung arangah erenge ngajak seuri jeung bager di sanajan duit saeutik oge. Nah, geus jadi pamimpin geus gek dina kursi ngadon culang cileung neangan palingeun. Gerapek pikir ku sia naonan kitu pada. Bener kan? Nya. Alus mimiti. Alus disetar goreng dipinis. Tah komo ayeuna bulan Agustus apana eta teh hari kemerdekaan urang teh leupas tina belenggu. Belenggu penjajah. Baheula mah dina nyokot kemerdekaan negara tina tangan jajahan kolot teh paeh poso. Beunang ku penjajah tuluy dibui. Jelegu rem merdeka tak anu dibui teh kaluar ti pangbuian dijadikeun pejabat baheula tah. Baheula mah dibui heula, ari ayeuna jadi pejabat heula tuluy dibui. Nah naonan gara sok? Pikir ku ya. Baheula mah tina berjuang heula. Heeh, tina berjuang heula sagala rupa oge. Apa pahit ketirna. Gitu. Eleh keneh ku paningrat ye duh. Nyaah ka urang bakti sosialna gede nya kitu ceuk aing oge mudah-mudahan panjang yuswana amin
tambih-tambih deui rezekina. Amin. Geuning ieu aya daek dikocorkeun rezekina ka urang. Heuh teu beda we ti balong. Beda balong kumari akang. Balong saat laukna kok kocopokan. Dikocorkeun ti irigasi teh ti tongoh. Tapi eta balong teu make kokocoran deui ka lebakna. Dijabah caina mah loba. Ngan lauk ngencar. Da loba jelema ayeuna nu dijabah, dunyana loba ngan barokah eueuh deui. Barokah kosong. Heeh. Keur naon? Loba mobil, gas sawah, gedong alus aya di bui. Gabunganna duit rakyat dihakanan duit negara. Bener? Da teh dinikmati. Barokah eueuh. Cek dek oge. Aya duit loba bener. Dina finisna teh kalah ribu. Nah kitu euy. Bener Kang. Oh kitu we dek nya hadek anu jadi bapak ini teh doakeun. Nya sok sing penak Akang atuh. Sing penak bapak karunya. Bisi ya mau bisi. Alah ampun aing manganding bapak dek sok luas. Sieun neuleumkeun maneh we deuleu. Sok reuwas. Oh, iya. Sok atuh Akang didoakeun asing enggak penak.